masih keneh nyaritakeun tentang pembuatan hukum, masih keneh sekitar musyawarah tentang rancangan undang-undang di zaman jahiliyah nu dilanjutkeun ku kufar-kufar Mekah di zaman Abu Jahal. Padahal hukum-hukum ieu teh dilaksanakeun di zaman jahiliyah memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus setiap 5 tahun diperbaharui, aya anu ditambah hukum teh, aya anu dikurangan hukum teh, aya anu diperkuat hukum teh, terus setiap 5 tahun sekali kitu bae. Maka di zaman Kangjeng, pas Kangjeng nyaritakeun hukum-hukum Al-Qur'an, kufar-kufar Mekah sesuai jeung waktuna memperbaharui jeung memperkuat hukum-hukum nu geus dilaksanakeun di zaman jahiliyah. Insyaallah setiap 5 tahun sekali gitulah keberadaan orang-orang Mekah. Ya Allah, kunaon percis amat di zaman urang koski. Urang kuari ge bakal menghadapi sakedeung deui pemilihan umum diawali ku dewan-dewan. Hukum-hukumna geus di musyawarahkeun, diplenokeun. Kamari ieu setahun anu silam di MPR Senayan. Wah, tarik ulur sampaikeun ka hampir-hampir di Indonesia lepas lantaran tekanan-tekanan di antarana walaupun partai yang mengatasnamakan Islam tetap tidak boleh memakai aturan-aturan Islam, harus pakai hak asasi manusia Pancasila. Eta mah jelas. Bahkan ngepek ka organisasi Islam pun harus memakai asas tunggal Pancasila. Atuh lamun organisasi Islam geus dikudukeun make aturan asas tunggal Pancasila, atuh deuk naon make atas nama Islam, maka undanglah para pemimpin rame. Nu kukula pernah dibahas ketika di Senayan, menginstruksikan organisasi Islam pun harus memakai asas tunggal Pancasila. Ndeu kumaha jadina atuh naon hartina make Islam? Aya make asas tunggal Pancasila mah nuluykeun aturan-aturan di zaman Orde Baru. NU kudu make aturan Pancasila. Berbagai organisasi nu lain Muhammadiyah kudu make aturan. Atuh deuk naon make aturan make organisasi Islam atuh. Ja NU mah organisasi sosial keagamaan. Atuh berarti khusus Nahdlatul Ulama mah make aturan Al-Qur'an. Teu meunang dicampuran ku asas tunggal atuh. Ja ieu mah organisasi independen atuh kunaon? Kudu bae make asas tunggal. Rame lah. HTI nentang, Muhammadiyah nentang, NU nentang, berbagai organisasi nentang kabeh. Nu alhamdulillah ujung-ujungna ya henteu. Nah, jadi lumantak kuari mah kudu digajaokeun partai Islam nu mana bae ge bohong. Sakali deui nu geus ngaji di Cilongok mah gebeh nyaho partai Islam nu mana bae ge berarti cenah petilu partai Islam. Jawabna ku cenah PKB tahun partai Islam.
Jawabku hihi bae geus. Cenah bulan bintang mah partai Islam. Jawabku bae. Partai Islam mah make Quran, eta mah teu make Al-Quran. Berarti pembohong kelas buah panah kakap teman. Supaya nyaho urang ulah dibobodot cara zaman baheula abong-abong gol, abong-abong petilu make Ka'bah teh. Waduh, berduyun-duyun, mati pun sanggup saya membela Ka'bah. Heuy, Ka'bah mana ieu bego? Tuh kan baheula orang bodoh kere kuari bagus pinter. Oh, renganan bohong. Hanya untuk meraih dukungan. Di ngaranan lah partai Islam. Islam di mana? Ya Islam memakai Quran. Ayeuna tanah tunggal Pancasila. Salah atuh henteu make Quran. Los. Urang supaya paham. Oh, akur bahaya tuh. Tuh akur bahaya tuh bahasa pira nya mah hayang diuk doang. Urang mah hayang diuk doang. Tuh meuli bae kursi. Sorangan geus teu kudu make jeung desek-desekan deui. Cenah aya merekan korsina, matak daun kurang dimerekan di nomoran di dia. Ih, hese-hese amat. Nah, jadi kos gitulah di urang. Bisi keboga asumsi bahwa ieu mah partai Islam. Ya ngaran doang. Jerona mah bohong. Sarua bae. Nah, ieu di zaman jahiliyah baheula, setiap 5 tahun sekali aya sidang pleno rancangan undang-undang lumes jalan. Lamun memang dia diterima ke masyarakat dikukuhkeun, atau memang perlu ditambah, atau perlu dikurangan. Kos itulah di zaman jahiliyah, lu dilanjutkan di zaman harita waktu Kangjeng Nabi diutus ke alam dunia jadi rasul, maka kupar-kupar Mekah musyawarah ngayakeun sidang pleno menghasilkan gesababara hukum ditambah deui ku ari hukum terakhir. Wa ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Orang-orang kufar Mekah teh menimbulkan hukum manehanana teh hukumna teh kieu lantaran aya onta-onta nu diharamkeun nu kamari diabur teh teu meunang diganggu ku masyarakat teh eta mah lantaran jang sesembahan maranehanana. Onta-onta tersebut di ngaranan onta saibah, onta tersebut di ngaranan onta bahiroh, di ngaranan onta ham. Eta teh onta teh kudu dilestarikeun lantaran eta mah onta-onta istimewa anu ngabogaan kaistimewaan tersendiri. Geus masyarakat yang mengetahui bahwa onta eta teh di ngaranan onta bahiroh, onta teh onta saibah, jang kepentingan sesembahan manehanana. Kuari ditambah deui kunyana aturan hukumna ma fi butuni hadzihil an'ami khalisatul lidzukurina. Naon nu dikaluarkeun ti jero beuteung manehanana berarti ieu teh anakan. Onta teh kapan tetep bae anakan nyana teh eta anakna nu dikaluarkeun ku onta-onta nu diteu meunang diganggu diharamkeun nu kamari dijelaskeun teh anamun hurrimat zuhuruha. Eta onta-onta tersebut nu teu meunang ditumpakan onta saibah, onta hawam, onta bahiroh. Ta ieu teh kapan anakan ta anakna nyieun aturannya na cak nyana anak onta-onta ieu mah ieu khalisatul lidzukurina halal jang para lalaki-lalaki anu ngarurus ieu sesembahan wa muharramun ala azwajina lah awewe mah haram kumaha nyana bae hukum teh. Onta tersebut
temenan diganggu lantaran jang sesembahan ketika onta tersebut anakan halal jang lalaki pengurus eta sesembahan awewe bikang mah haram titik hukum sih kos gitu amat aneh kumaha lamun kaluar napae barosot ke alam dunia anak onta saibah teh modar bangke berarti atawa teu kebal hirup lamagan teu kuat paeh oh eta mah lain deui cakeuna eta mah wa iyyakum maitatan lamun memang kaluar paeh atawa kaluar hirup aju paeh ieu mah paum syuraka'u tahum fi lalaki jeung bikang ge eta mah dipersilahkeun babarengan anu paeh kitu mah tolol tuh coba jiblok eta mah tuh lamun hirup jang pengurus lalaki doang lamun paeh lalaki meunang awe meunang ya Allah kumaha nyana bae geus menghasilkan hukum ti awal teh teu bareres masyarakat ge ngahaneng bae kiamat isi hukum asa eueuh jang kamian ieu teh hukum jang nyararana bae atuh mah gitu kubatan manusia mah janu dieuna ge manusia jang kepentingannya na bae nu mantap tandana bahwa jang kepentingan nyana lain jang kepentingan masyarakat di mana geus jadi lurah embung digantian ku batur di mana geus jadi bupati embung digantian ku batur lamun undang-undang mah hayang nyana bae geus jadi gubernur embung digantian ku batur geus jadi presiden embung kajeuting ngaluarkeun dana sabaraha miliar bae tetep hayang bae lain jang kepentingan umat jang kepentingan nyana tapi lamun jang kepentingan umat mah dengekeun suara masyarakat nu murni tanpa make embel-embel sogok menyogok moal bisa lamun lain make aturan Al-Qur'anul Karim kos gitulah aturan hukum buatan jahiliyah kabeh disandarkan ke Allah mantak awas saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim cek Gusti Allah ku belon-belonting eta siku Mekah pimpinan Abu Jahal memperbaharui hukum-hukum menguatkan hukum di zaman jahiliyah hartina Aisyah nyeun hukum atuh Allah sudah sok disandar-sandarkeun ka Allah nyana ngomongna ieu hukum-hukum teh meunang aturan ti Gusti Allah awas cek Gusti Allah saya jazihim wastahum bakal dibalas nyana kalakuan nyana ngahalalkeun cayang nyana ngaharamkeun cayang nyana disenderkeun ka Gusti Allah emang mah Allah teu nyahoeun awas innahu hakimun sanyana Gusti Allah maha bijaksana dina dadamlanana diantep pula kebijaksanaan Allah alimun bikhalqi maha uninga Gusti Allah ka makhlukna awas diancem ku Gusti Allah ieu mah percis hukum teh kos aya jawara ngaku santri lantaran aya hiji jelema hayang boga minantu santri ya persis ya aya jelema boga anak geulis kemudian nyana bertekad ieu hok jasa ka anak aing moal ditoler-toler lantaran loba jasa nu hayangeun lah ku aing deuk dilempengkeun tekad aing mah deuk boga minantu teh santri ustad jang jejer di lembur ieu geus lain santri moal ku aing moal diterima hebat teh jelema tekadna bagus jasa cenah aya nu sugih lain sate teu cenah ieu mah jawara moal lain santri mah santri bae pokona mah aing jang imaman masjid mantap jasa teh kadenge ku jawara irung belang leh cek nyana naon hese nasi kasantrian sapira disedeng murapi make kopiah mancrit make baju koko merekan baju takwa ye jelema nama salat teu henteu atuh bahari jawara datang kadinya itu jawara mah pan bisaan ngomong nah emang kumaha kitu jawara jawara mah mun ngobrol jeung ustad-ustad wawayagon atuh eleh
ku jawara mah pohara jasa ngeunaheun ngobrol di jawara mah. Jawara ya tilok salat, tilok puasa, judi aya di nyana, mabok aya di nyana, ngobrol ge jeung urang. Kiai masyaallah jah hirup momal kebal cakeun. Bangun da cenah hararese jelema kuari diajakanana. Teu ada ringet ka paeh teh cenah kiai. Kula mah sanajan kos kieu ge masyaallah ka Allah jah inget bae. Kajen kumaha ge keur judi ge kula mah inget tolong sia. Keselimak urang ngadengekeun jawara. Kula coba-coba. Kukula sok diperhatikeun we kula sok sering dadah kada ngajawara geus pararaeh ongkoh. Sok sering bisa teh budak ngomong sakira-kira diadukeun jeung santri-santri wawayagon mah tuh eleh. Dalil bisa nyeunam. Ja sok ngadengekeun pan jawara mah ngaji teh diperhatikeun ku nyana ngan lain jang pakeun jawara mah jang adu omong. Bisa ada jawara mah kos kitu eta. Nu mantak sing hade cek Kangjeng Nabi ngaji niat ngaji lamun lain jang pakeun haram cek Kangjeng Nabi. Sing hade se doraka. Jang elehkeun batur, jang debat haram. Ulah jawara pagaweanan. Kiai cek jare teh masyaallah jelema kuari harese cenah diaturna. Heuh sanajan kuari mah jawara ge dijawarakeun ku batur ja asu. Ih teu kitu-kitu teuing cek jana teh. Artinya jak kepaeh ingat bae malah persiapan jang paeh ge kula mah saya duit geus disipiaskeun geus disiapkeun dibejakeun ka anak mun abah paeh tuh duitna jang salawatna jang ngajikeunna jang jadi perhatikan tanda eta kula inget bae ka paeh padahal mah salat tilok puasa tilok inget ka paeh mah tuh salat bego iman henteu teh jawara mah beungeun jasa ngomongna ya aja bab sodaqoh cenah kuari mah hararese jasa. Dia kula mah sodaqoh teh telek dihitung-hitung. Lamun masih kena hitung-hitungan sodaqoh teh macan jadi lemah cek cenah. Kurang mah aya sinden sodaqoh. Geus niat kudu sodaqoh wae. Ge kanyaho iku pangeran cek cenah teh. Bego teh jawara. Kos karar itu cenah. Sodaqohna teh ditempelkeun di bujur di kitu-kitu. Wah, ya jawara ya. Ngantung-tung na kieu jawara mah. Ji geus kebeli kula ngobrol. Dibalik lagi cenah. Tapi teh eta motor bensinan. Eta tadi ngobrol. Duit geus ditundun jang paeh. Atuh eta bae pake. Henteu, bensin mah menta. Eta jawara blon eta jawara. Tuh urang ge keselimak atuh ku ngeunaheun-ngeunaheun mere. Baru duit teh kieu cenah eta. Pul henteu. Yeuh, hayang pul sagala. Jawara eta. Is beres deh, gitu. Ieu jangan bensin, jangan rokok, encan jelek ya. Atau emang adat Jawa rokok sih itu di mana gitu, jangan ngumpas pak, dekat kiai dekat santri. Jawara, ujung-ujungnya kos gitu. Aduh, masya Allah. Jawara, datang. Waalaikumsalam. Cek ngemboga anak teh di mana? Abi batu ai daerah ditu geus warauh kabeh, tan sok ceramah teh saha? Eta sok ceramah teh caha. Nya nanyakeun, nya kitu nyahoun berarti kan. Ih, aya naon ieu henteu, kula mah silaturahmi bae manjangkeun umur cek cenah teh. Silaturahmi mah pan urang ngareunah segala rupa ge. Beres obrol. Emang sok ngobrol sok ngarokok naon gitu bapak. Ya bapak mah sok ngarokok ieu jinggo. Oh, mana ya budak oh? Budak. Kita meuli jinggo. 5 pak meuli. Jawara mah kos kitu, Pak. Tiga cak boga anak boh pohara amat ieu. Ceng, panese pohara amat. Sapira rokok, kopi sok nang kopi. Meuli 5 kilo meuli. Jawara ngaranna teh kos. Rokok, kopi, gula, sok sakumaha ka warung bae. Beres, aku mau kebal cenah ieu mah ke paling seminggu ka deui. Beres, bener seminggu ka dinya deui. Meuli deui nya. Tambahan ku jeruk sagala. Jawara bagus kitu. Aya boga kahayang nya bagus kos kitu. Padahal mah meunang ngajual kongkorong nu di imah. Jawara telok mulusnya. Bener di dieu teu bener di ditu. Jawara ngaran. Atuh bener di ditu jeung bener di dieu lain jawara. Di dieu seserian nu itu ceurik atuh kitu jawara mah. Beres, ceng, ambo si itu ku bagur-bagur teuing geus boga pamajikan mah tuh aya baengan lah atuh. Kira-kira aya mah di dieu masalah. Di lain gitu. Anu di ditu ka kumaha? Tuh gampang ya tuh teh mah bab tolak ieu. Waduh,
aks ngeunaheun jasa amis kadengna apa kira-kira bapak ngizinan mah lain sih pesantren pengalaman mas santren di mana ulah kudu ditanyakeun pada mas santren mah lantaran atuh eta nu ceramah bae ge tunusuk di ditu teh saha eta Kipu Doli kan halo kabeng neng mau cai ka neng cai neng masuk ngopi kan teu kumaha diberena bae kumaha mah tuh ya kopi mawa susu mah kamari teh neng kopi susuan neng oh disuguhan ieu saya ieu anak bapak ieu sugan teh teu boga anak kok aya buku maksudna ge mun kopi di kadinya atuh karana ge jawara papaehan teh bisaan gitu Masya Allah siap jawara sekali dua kali tilu kali kabeng bah ditanya ku bapak neng itu tamu teh eta daek neng kawin bah tuh kumaha abah bae lain daek kitu mah tuh masalah lain jaku bageurna kan memang ge cak indungna geus lah ulah hese urang neangan eueuh ulah hese eta bae geus atuh ditanya dah geus puguh tukang kopro aduh dah geus gedean jasa pan ada boga aduh Masya Allah boga minantu santri bunga nyada datang ka kamar mah puguh make samping ge jingjet bae teu daek lempeng teh kabelah dieuna menang 3 poe bapakna teh keur mejidna sonok jasa kaminantu mawa lauk aduh nya gede nya bagus totongkol pohara jasa minantu ka dieu aya naon pak ieu minantu ieu tah lauk totongkol mun hirup keneh ieu tah hirup keneh ieu tah ieu kumaha hukumna oke di deuleuh heula di kitabna Pak ulah sok sambarangan Pak hebat jasa tah tah ya Pak tah di deuleukeun tuh patunya amalauk kekerepekan keneh pahalalun liminantuin wa haramun limitahawin anapun anu lauk kekerepekan keneh halal jang minantu haram jang mitoha beres tutup deh sama kitab atuh bapak lagi goreng-goreng yang minantu kabeh kena utahnya nah ulah aya nu gadar urang kabeh haram pikir aduh Masya Allah menang saminggunya na mawa deui lauk ngan laukna rada bentek geus kebal meureun geus 3 poe disebut lauk burung bawa deh coba pinantu iya hukum naku mah iya mana nada kambe punya dia deuleuy bae bah dina kitabna bah ulah sok sambarangan bah wa ammal lauk buruk haramun liminantuin wa halalun limitahawin anapun lauk buruk haram jang minantu halal jang mitoha wallahu a'lam bissawab ya jasa minantu cek gitu ala heran dia hukum asal lu ngeunah jang minantu asal lu teu ngeunah jang mitoha unggal-unggal hukum karitu bae iya sih bener tante aing boga minantu tah ieu percis ya kos kupar Mekah lamun anakan ulah dikasasahakeun jang pengurus sedangkan pengurus apa nyana lamun memang ieu ngajuruna paeh ieu mah jang bikang ieu teu naon belum eta kos gitu bahkan jang masyarakat teu masalah ai mun memang nyana ngalahirkeun ngajuruna ieu adalah paeh oh masalah jang bikang oh masalah jang lalaki oh masalah jang masyarakat ge nu paeh mah bagikeun oh masalah ngan mun hirup ieu mah teu meunang diganggu-ganggu li zukurina jang lalaki pengurus doang panda tajak masyarakat kieu amat ti hukum heran aing mah hukum ieu berarti Allah caknya mah kos kieu ti Allah mantap eta disenderkeun ka Allah waduh saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim awas
eta keur carita ancaman jeung kupar Mekah. Naon bedana ancaman jang urang Indonesia nu nyieun hukum tanpa make aturan Al-Qur'anul Karim. Awas wahai para dewan, baik di daerah di pusat MPR, saya jezihim. Awas cak Gusti Allah, saya jezihim. Wasfahum innahu hakimun alim. Wahai para dewan, maneh bakal dibalas ku Gusti Allah kalakuan ngameunangkeun make aturan keberanian mana tanpa make aturan Al-Qur'an ngan kuari diantep heula lantaran innahu hakimun sanyana Gusti Allah maha bijaksana deuleukeun tungtungna mun teu ingsak sia alimun mau ninggal Allah ka makhlukna nu jijieunnan hukum ieu kieu tanpa make aturan Al-Qur'anul Karim dira modar sia lain cak aing cak urang baca ku sia Quran bikin kadewan deuleu ku sia deuleu ye hese teuing sih baka warah amat sih sia iya teuing nyaritakeun ge Quran lain jang urang jang DPR di dieu kan loba DPR nu ngaji DPR mana sih nih sok aya sasalaman DPR Quran aing sia mah teu nyaho DPR Golkar aya sok sasalaman DPR PDI aya DPR P3 aya emang aya kieu siapa teh jauh di pusat ge aya ieu ngaji ka dieu nah degekeun ku sia dah nanti mah saya enggak mau ngaji siapa suruh ngaji ke sini aing mah bubar kabehan ngaji jeung anak bae babari jeung anak bae degekeun ku sia degek anak degekeun pamajikan make wedak sia ngaji jeung aing iya ngaji ayat lalagaan wae Kiai Golkar pangajina mentak teu menyentuh-nyentuh tah dengekeun ku ceuli sia dewan ya loba ya kuari dewan nu ngaji asal anu ised-isedan eta karah sing ada basa di sisi urang ised-isedannya na tah iya ancaman Allah saya jasihim wasfahum innahu hakimun alim. Ya Allah, setelah rancangan undang-undang tersebut dipaksakan ku kupar-kupar Mekah, kemudian dilaksanakan ku para penggawa pembesar-pembesar kupar Mekah, masyarakat mah atuh teu berdaya dirauk hasilna baik ti tatanen tatanduran pepelakan atau tina ingon-ingon dibawa jang kepentingan maranehanana dengan bahasa ieu teh aturan Allah hadza lillah wa hadza lisyurakaina dengan basar ieu teh cek manehanana bahasana meunang ti Gusti Allah iftiraan teh jieun-jieunan ieu teh jang pengurus-pengurus lalaki ieu mah teu meunang jang masyarakat jeung awewe mah tapi lamun paeh kakarak meunang kaum hawa ge awewe jeung masyarakat dah ieu aturan-aturan model kitu dilaksanakeun dipaksakeun ngeulah teu heudah masyarakat nu penting seperti eta lah ya Allah ya Rabbi maka Gusti Allah nurunkeun ayat ka Kangjeng Nabi qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad khasiral ladzina nyata jelas rugi ka bida-bina jelema anu ngabunuh auladahum anak-anakna dengan cara dikubur hirup-hirup ieu teh sapaham bighairi ilm dasarna eueuh deui lantaran bodoh ka Gusti Allah henteu nyaho ka Gusti Allah nu sabenerna teh nyaho kana aturan-aturan hukum ti Gusti Allah sehingga nyana samena-mena sahayangnyana kumaha pikirannyana bae nu kira-kira teu ngeunah ka dirina dijieun aturan hukum nu kira-kira jang ngeunah dirina dijieun aturan hukum kumaha nyana bae teu bake aturan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi, anak bikang lahir ke dunia lantaran ieu teh dianggap membawa bencana, awewe teh dianggap miskinkeun bakalna,
awewe teh dianggap kurang kehormatan, dibongkos, kubur hirup-hirup. Bayangkeun ku otak urang. Hukum-hukum seperti eta teh diinstruksikan ke masyarakat. Ngalahirkan bikang, kubur. Latar belakang anu paling nyata sieun milu dahar di imah, sieun merauk harta, sieun besi aya awewe mah engke bakal teh urang jadi miskin serahar. Sieun fakir. Eta nu asli nama. Masya Allah karim. Kayak ngeunah lalaki bae padahal mah lalaki ge eueuh bikang mah deuk kumaha? Dek diadukeun jeung naon eta barangna. Eueuh awewe deuk kumaha sebenarnya mah. Jehe. Hayu coba dek diadukeun jeung tanggal cau. Mal beres atuh. Jadi munafik jana. Anak awewe jahat, anak awewe menghilangkan kehormatan. Bodoh. Padahal satu sisi nyana ge butuheun ka awewe. Jadi dek dikamanakeun atuh lamun gaceng. Ayo coba, ayo. Jehe. Blon bar Mekah teh kurang tarol-tarol teh. Nu mentek begitu Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul, kemudian Kangjeng Nabi dakwah. Aya tamu nu datang ka Kangjeng Nabi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teu ngomong teu naon balik deui, abdi mah rek uih deui bae. Oh. Cek Kangjeng Nabi rek uih deui, mun balik. Aya naon cek Kangjeng Nabi teh cenah mah bingung jeung amat. Bilang saminggu, waalaikumsalam. Calik cek Kangjeng Nabi. Kakarek gedek ditanya ku Kangjeng Nabi teh, abdi mah rek uih deui we Kangjeng asal kapanggih we. Hah? Menang saminggu datang deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi teh ke ulah kabalik. Ulah kabalik. Kaula ningali anjeun lain datang ka dieu bae sapopoe ge di masjid katingali kom mahzunan. Kaula ningali anjeun teh kok bingung amat aya naon coba kemukakeun coba ka bingung sugan we engke bisa dipecahkeun coba aya naon ieu ka bingung. Hampura Gusti Rasul sok aya naon berat abdi nyaritakeunana kajeun ieu mah jauh sasa ieu dan duaan doang coba aya naon. Tapi kira-kira di hampuran tanya, ih Allah malautan hampura. Tapi kira-kira moal nanaon yang mau dibajak? Moal nanaon. Tapi ulah tapi. Bajak gede tapi moal anggeus tapi deui. Abdi teh umur ayeuna alhamdulillah geus kolot Gusti Rasul ngan abdi nikmat kapanggih sareng anjeun. Sehingga bisa ngarasakeun iman ka Allah, iman ka anjeun sebagai Rasul Allah. Bagus. Boa isuk boa page topan abdi mah ieu geus huis kabeh. Kelek ge huisan. Lain kelek bae orang tua nu huisan. Naon emang? Dihandap ge huisan. Saya ieu sok ngomong huis mah huis bae ulah sok aju ambalaya ka dinya. Ku kolot-kolot da cek. Halis huis, kumis huis, kabeh huis. Horeng nu ditutupan ge huisan. Ayo. Abdi moal teruslah dongengna. Ih, henteu. Sanajan henteu ka dieu gerek dipanggil cek Gusti Rasul teh sebab sapopoe katingali bangun pusing prihatin jeung nalangsa pan kaula teh Rasul nabi nu diangkat jadi rasul kudu ngalempeng-lempeng ngaberes-beres tugas kaula coba-coba aya naon kieu Gusti Rasul di zaman jahiliyah abdi kapungkur teh make aturan-aturan jahiliyah. Salah satu aturan jahiliyah anu kuari kula lamun inget sedih luar biasa teh hiji. Naon?
eta mah harta dibawaan ka ditu, eta mah cenah sapi, eta mah onta, eta mah tatanen, teu jadi pikiran ayeuna. Percis mun kiwari mah company gitu. Urang anu tani nyana anu untung, urang nu dagang nyana anu untung. Company zaman Belanda. Nah, ieu mah kieu Gusti Rasul abdi hiji kainget-ingeteun bae teu bisa poho datang ka ayeuna ngan abdi mah ieu panghampurakeun ka Gusti Allah. Nya sok. Baheula teh aturanana di mana-mana. Indungna ngalahirkeun anak ka alam dunia, anak awewe mesti kena aturan buluh dengan cara temenang dipencet, temenang dipencit, temenang dipaehan, hirup-hirup kudu dibuntal, kudu dikubur. Didinya lantaran anak abdi katingali lain deui geulis bagus. Musyawarah jeung nu diimah urang salametkeun anak urang mah ulah dibunuh. Lantaran ieu mah kadeuleuna rada lain deui. Sifatan mata, tarang, irung, biwir kasaku sampurna. Nisbat di urang mah yu urang amankeun, hayu. Diamankanlah di leuweung. Gede. Jadilah gadis umur 17 tahun. Dibawalah ka imah. Saat eta urang Arab perebut hayang memiliki kabeh. Ieu hayang kalangan bangsawan, hayang kalangan politikus, hayang kalangan-kalangan kitu dermawan, hayang masyarakat ya harayang kabeh, sehingga abdi bingung deuk narima anak tidinya bakal riweuh tarima ieu kumaha nu ieu, tarima ieu kumaha nu ieu, bakalna ieu mah perang Gusti Rasul. Harita cek pikiran abdi bakal ribut ieu mah gede-gedean gara-gara anak. Nah, ku ayana sakitu ku abdi dibujuk, anak teh dek dibawa ka leuweung, nyaba dek dibawa ka imah dulurna, bebejalah ka indungna. Ku indungna diizinan, padahal tekad abdi mah lain dek dibawa ka imah dulur, dek dibunuh ku abdi. Akhirna nangizinan indung nambahkan dibere bekal jang selama di perjalanan jeung di ditu di imah dulurna. Akhirna ku abdi dibawa, budak lain dibawa ka imah dulurna, ku abdi dibawa ka leuweung, dibawa ka sisi sumur. Didinya ku abdi teh dek dijongklokeun, tapi nyana ngomong abah nu geus nyalametkeun abdi. Urusan abdi loba nu hayang haju dek ditarima dek teu teh mah kumaha abah, tapi abah ulah ngabunuh abdi mah nya. Tega jasa abdi ti leuletik diurus ku abah ku ari dek dibunuh, tidinya teu jadi dek dibunuh teh lantaran ngomong kos kitu. Tapi ingat ka bakal jadi huru hara. Sedangkan mun kanyahoan ku Abu Jahal ieu harita cenah cek nya geus pikumahaeun meureun. Saat eta Abu Jahal teh sanajan kekentring encan jadi naon, tapi eta Abu Jahal geus pohara jasa. Abdi embung aya kaributan, didinya ku abdi dibunuh deui. Nyana ngomong deui ka abdi. Seperti tadi abah salametkeun abdi. Atuh aing bakal jadi huru hara mah abdi mah teudeun di mana bae, nu penting ulah dibunuh ku abah teu jadi deui. Tapi ingat bakal jadi huru hara di kota Mekah nu gede na luar biasa. Pasti jadi ribut moal datang ka henteu. Ieu tarima, ieu ribut. Ieu tarima, ieu kumaha, bakal kacau. Abdi inget kadinya tetep anak dijongklokkeun bae ku abdi. Bari nyana ngomong saya dijongkok abah, kok tega amat abah nu geus ngurusan abdi tapi abdi dibunuh ku abah. Kadenge suara nanyana waktu dijongklokkeun datang kalap jeritan-jeritan kadenge kene bus ajero sumur tetep ngajerit nyana. Pae kaluhur ditlelepkeun deui ku abdi. Bahkan ditinggang ku abdi supaya ulah ngalelep ulah kaluhur ku batu beut. Gas, jadinya beres. Abdi balik ka imah ditanya ku pamajikan, "Ai si Neng ka mana?" Si Neng teh di imah dulurna di ditu diantep daripada di diri heuh kajeun. Tapi lila mah tembus ka indungna bahwa budak teh dibunuh. Tidinya indungna ceurik anu luar biasa. Tapi ku abdi dinasehatan, ieulah aturan jahiliyah geus masalah. Urang bebaskeun. Letik dibunuh, gede dibunuh, oh salah. Nu penting, gas, beres ulah aya huru hara.
nyatu sabodo atuh kitu geus bae lepas tapi itu bisa dibohongan Gusti Rasul hate abdi anak sorangan digejeburkeun ka sumur bari bapak-bapaannya geus kaluhur ge masih keneh gagepayan abah-abahan cek nyana ku abdi tetep dilelepkeun bae harta nu dibikeunan ka ditu ingon-ingon nu dibikeunan ka ditu palawija nu dibikeunan ka ditu jang kepentingan maranehanana teu jadi pikiran tetapi ieu ngabunuh ye Gusti Rasul abdi teh ieu kira-kira dihampuratan Kangjeng Nabi ge ngahul bejat-bejat ting cek Kangjeng Nabi aturan di zaman jahiliyah ke kula nunggu wahyu tungkul Kangjeng Nabi tanggah deui andai kata ieu kudu diralak ku Gusti Allah hartina di zaman jahiliyah lu perang ngabunuh kudu dibunuh deui niscaya kula bakal ngumpulkeun jelema-jelema ku ari di Mekah ngan Gusti Allah Maha Ghafur nu geus mah geus bae mulai ti ku ari aturan-aturan jahiliyah robah makelah aturan Al-Qur'anul Karim geus Allah ngahampura ka anjeun ulah dipikiran alhamdulillah ceuk cenah teu kebal menang sapoe 2 pepae geus nikmat jasa gitulah aturan di zaman jahiliyah buang kawarahna pakai cek Kangjeng Nabi aturan Al-Qur'anul Karim ulah make aturan-aturan jahiliyah robah dirobah ku Kangjeng Nabi dengan singkat Mekah Madinah makelah ka Al-Qur'anul Karim pupus Kangjeng Nabi di Madinah dilanjutkan ku Khulafaur Rasyidin makelah Al-Qur'anul Karim dilanjutkan ku para tabi'in tabi'in dipakailah ieu Al-Qur'anul Karim lah eleh deui kebudayaan teh ku kafir ku Kristen ku Yahudi naik deui Islam tidinya setelah naik Islam setelah 500 tahun ka dieu plek makin gede tatahanna ti Yahudi jeung ti Nasrani terus teu meunang aya nu ngembut dek ngembangkeun agama bodoh bila perlu teu make langsung Yahudi jeung Nasrani makelah tangan-tangan Yahudi jeung Nasrani urang Islam dibunuh ku Islam kiai dibunuh deui ku orang Islam yeuna aturan-aturan datang ka kuari geus kuari teh hampir sarua urang mun ngadenge kos kitu make aturan Yahudi make aturan Nasrani ku Kangjeng Nabi dititah robah pakailah aturan Al-Qur'an urang cuman maca tafsir doang mampuhna pelaksanaan mah teu bisa pelaksanaan mata bisa. Nah, iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang nyaritakeun tafsir nempo ka zaman jahiliyah. Encan urang nempo ka zaman Kanjeng Nabi Isa atau enggeus kamari ieu saeutik. Urang encan nempo di zaman Kanjeng Nabi Musa, encan nempo di zaman Kanjeng Nabi Sulaiman. Masyaallah. Dimensi-dimensi zaman anu geus kaliwat. Kanjeng Nabi Adam, urang nempo dina tafsir jelas. Ieu urang keur nempo di zaman jahiliyah, pembuatan rancangan-rancangan hukum seperti eta dipaksakeun. Oh, jang masyarakat, wabeh jang penggede. Kuari karasa deui ku urang. Kos kieu lah aturan-aturan manusia mah salila. Nah, nu mantep kodo khosirul ladzina qatalu auladahumnya tarugi karugian ieu teh bakal katigali di akhirat jelema nu ngabunuh ka anakna dengan dikubur kerepes ieu teh gara-gara sapaham bigeri ilmu nyana teh bodoh teh jauhan ka Gusti Allah tanpa ilmu anu mendasar mengetahui tentang hukum Allah dianggap Al-Qur'an teh kuari mah ieu teh geus teu selaras geus teu senonoh geus teu akur jeung budaya-budaya masyarakat kuari dianggap ieu Al-Qur'anul Karim teh geus katinggalan zaman. Nu mana atuh nu akur jeung zaman? Injil akur jeung zaman? Taurat akur jeung zaman teh? Nu mana nu akur jeung zaman teh atuh? Justru Al-Qur'anul Karim mun kurang ditempo selalu pas jeung zaman untuk menuju kebahagiaan akhirat. Tinggal kesadaran urang na bae mah. Nah, ieu Al-Qur'an teh
wa haramu ma razaqahumullah sangeunah-ngeunahna bae ku Mekah teh ngaharamkeun naon nu geus dirizqikeun ku Gusti Allah. Onta diharamkeun teu meunang diganggu teu meunang ditumpakan jang pengurus-pengurusna kesembahan-sesembahan eta teh kapan dirizkian ku Gusti Allah meunang Gusti Allah rizki teh jang urang kabehan bari jangan haramkeun anak iftiraan Allah gawe-gawe ka Gusti Allah disandarkeun ka Gusti Allah awas qad dallu wa ma kanu muhtadin nyata sasar nyana saeutik teu meunang pituduh tinggal kerugian jana deuleu ka di yaumul kiamat. Lamun eta ancaman ti Gusti Allah jeung jahiliyah anu nyieun gagawean sageunahna sandaran ka Gusti Allah naon bedana di zaman kuari ge teu make Al-Qur'an sageunahna nyana nyieun hukum diancam ku Gusti Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin sasar berarti teu meunang pituduh. Iyalah tafsir nu ku urang dibuka supaya urang nyaho sing hade horenganan bakal nerus hirup urang teh baheula di zaman arwah geus kaliwat kuari urang di alam dunia keur meujeuhna bergelut ulah sok sageunahna nafsu urang pemikiran urang hanya berau keuntungan jang urang jang pagawe isuk pageto di mana berhadapan jeung Allah. Sedangkan urang kabehan bakal babalik ke Allah dibaca ke urang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang nu salamet ngeunaheun nikmat jasa DPR pemerintah anu ngalaksanakeun teu make Al-Qur'anul Karim mampir heurang ke di neraka jahanam. Urang dadahan heuy Pak kemana dulu Pak jangan bapak-bapak sekarang mah udah iya bapak kan dulu pengurus ya jangan ngomong begitu menghadapi neraka masih bapak-bapak. Woi bapak komandan ini ini komandan saya mau kemana Dan dundan dulu dundan guys sekarang pak jangan dundan gua mau ke neraka nih. Oh iya siap Dan waduh engke makan neraka embung disebut komandan embung disebut bapak embung disebut bos kuarinya nak mana bos oh ya bos engke begitunya nak ke neraka bos kemana bos kalau lu bos gua mau ke neraka masih bos-bosan aja lu oh iya bos dadah bos tolol lu medadain gua. ayo daek masih gulimpak masya Allah nyata jasa saya jazihim wasfahum innahu hakimun alim qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Masya Allah Allah anu ngayakeun hewan Allah anu ngajadikeun jajadian ieu merupakan rezeki titah dinikmati ku urang lamun memang eta milik urang henteu meunang saharam-haramna tanpa diharamkeun ku Gusti Allah kok nya nyieun aturan seperti eta awas iftiraan ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Nah, ke Allah nyiptakeun deui eta kakara tidak ingon-ingon. Ulah sok saharam-haram cek Gusti Allah teh. Make aturan dipaksakeun amat. Salila halal-halalkeun. Saya meunang-meunangkeun. Ulah sok sambarangan. Ya, ieu tina itu tatanen perkebunan bakal dijelaskan ku Kangjeng Nabi melalui Al-Qur'anul Karim ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi ngajelaskeun jang nempas hukum-hukum nu tadi kakarak hiji anu diturunkan tadi dua hukum hiji qad khasiral ladzina qatalu auladahum ieu gara-gara sabab nomor kedua haramu ma razaqahumullah nomor katilu wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusatin wallahu a'lam